Yo, sampurasun. Balik deui urang Mang Anai dan ieu balad urang. Deden. Tah, Oke. gitu. Jadi ayeuna urang katinggalina ieu bahagia padahal mah kecewa pisannya. Tah, ieu tah. Ah, Raheut. kecewa pisan. Nah, bet kecewa soalna poe ayeuna nya kejadianna sangat-sangat Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. kata-kata. Jadi greget, Greget. kecewa sekaligus aing parah pokoknya poe ayeuna kejadianna dan bagi mararane nu ngadaguan video urang hampura pisan lain teh hayang ngupload dan emang kamari-kamari urang kerek udang geringnya jadi can kumanya can sehat bener jadi ayeuna kerek bieu geus bieu syuting geus nyieun film geus edan geus madep lah pokona. edanan geus meunang ngedit dan akhirna Bedor. Geus. Amat ya. kaformat memorina meureun ieu ujian jang arura yang barudak ongko jadi nu tadi anu geus ti beurang ti isuk-isuk babarengan jeung urang cacapean papanasan hampura Hapunten pisan. tong kecewa tetap semangat. Yuk, semangat terus. Oke, yang muda yang berkarya, yang tua diam saja. Oke, tonton terus video kita. Datang hilap pilih resep ka Mang Deden bangga subscribe heula channel ieu di like di komen bere masukan ka urang Kumaha ieu carana? dukung pokoknya mah dukung terus ta eta daripada ayeuna sepi teuing mah geus urang Panggil lah bintang tamu ieu geus ngadatangkeun ieu di Arab Saudi asli urang ngadatangkeun ieu jelema ti Arab Saudi luar jeung mararane ieu cicitna Raja Kodok lain Raja Salman Raja Kodok urang ti Arab manggil ieu nyewa pake duit urang jeung barudak udunan jangan datangkeun jelema ieu meh YouTube urang terkenal jadi ayeuna panggil saja yuk Kang Ali bin Jess. Kang Ali bin Jess mangga sok katayun atuh ka dieu ieu salah iya di dia siap yo. Assalamualaikum bro. Assalamualaikum kumaha eta di Arab angger kene salam aduh kelak jadi iya orang bakal nge-Q&A YouTuber di Arab nyata Bang Ali Jess Ali liar gue nggak tertipu alhamdulillah jadi kumaha selama di perjalanan itu kumaha di perjalanan di Arab ke Bandung kumaha bisa ngobrol bahasa Sunda seetik siap oke jadi perjalanan di Arab ke Bandung teh kumaha Kang naik pesawat siap pesawat tempur buat penonton ge kumaha Kang kamu kepayuna ieu kan ieu urang teh problem ya. Nah, gitu. Jadi masukan nanti akan jang arurang atau jang penonton meh teu kecewa kumaha? Teu kecewa teuing Kang. Sorna kumaha ieu? Sama kembali ke penonton. Pantengin terus dukung urang-urang. Sangkan ayeuna ulah. Tina ieu urang jadi kecewa. Dukung terus. Ulah patah semangat yang penonton oge karena naon eta teh motivasi ke urang-urang bener teu alhamdulillah turun bisa dimaduh ka Kang Ali Jess hatur nuhun bener tos datang jauh-jauh ti Arab ngan saukur jang arurang dan tingali beungeutna ti Arab ieu dibayar teh ku aing dibayar hayang CPS ieu jadi tos sakit urang dan ieu bintang tamu ayeuna Bang Ali Jess kurnya karena udah sare kudu ngomong mah ada capeknya di hotel hotel bintang tujuh. Jora bintang mau masuk angin atau tahu mah kade awas itu salam Jess lak minum gitu salamna cangklet tuh lak gitu tah gitu yo hatur nuhun sampurasun